Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 28. Paslun ari eta hiji pasal wata betulu sareng batal naon as-sholatu sholat bil kalami ku sabab cacarita sabab ngomong. Walau sok sanajan bukti itu kalam teh biharpa ini eta tetep ku dua huruf. Ao biharfin atawa ku hiji huruf mufhimin anu mere paham. Ila innasia angin lamun mapoho ieu si jalma. Waqalla barisa eutik itu kalam. Wa jeung batal salat bil af'ali ku pirang-pirang pagawean al katsirati anu loba al mutawaliyati anu tuluy-tuluy. Hari contona kasarasi harokatin eta tetep sapertikeun tilu pirang-pirang usikan. Wajeng batal itu salat bil harokati ku hiji usikan al mufritoti anu leuwihun. Wajeng batal itu salat biziadati ruknin ku nambahanana hiji rukun fi'liyin anu bangsa pagawean. Wajeng batal deui itu salat bil harokati ku hiji usikan al wahidati anu sahiji lila'bi pikeun heureuyan. Wajeng batal itu salat bil akli ku sabab barang dahar wasyurbi jeung ku sabab barang nginum. Illa innasia angin lamun mapoho itu si jalma waqala barisa eutik itu aklun. Wajeng batal di itu salat biniyati qot'in sholati ku niat megatkeun salat. Wajeng batal itu salat teh bi ta'liqi qot'iha ku nyantelkeun megatkeun salat. Wajeng batal di itu salat bi taraddudi ku sabab mangmang pihi dina itu pegatna salat. Wajeng batal di itu salat bi ayam do kurekaan yang ngalewat naon rukunun hiji rukun ma'asyaki sarta namangmang fi niyati taharumi dina niat takbiratul ihram. Awayatula atawa kurekaan yen lila naon zamanu syaki zaman namangmang. Paslun ari eta hiji pasal wa syurita jeung disyaratkeun ma'ama sartana perkara maro anu geus kalewat ieu ma dikobuliha pikeun ditampakna pikeun ditarimana salat indallahi disandingeun Gusti Allah subhanahu bari maha suci Allah wa ta'ala jeung maha luhur Allah. Disyaratkeun naon ayyak suda yen ngamaksud si jalma bihaku itu salat wajhallahi kana zatna Allah Ta'ala bari nyata maha luhur Allah gitu kana zatna Allah hungkul gitu. Wajeng disyaratkeun naon ayyakuna yen bukti naon makuluhu anu didaharna ku itu si jalma wa malbusuhu jeung anu dipakena ku itu si jalma wa musallahu jeung tempat salatna itu si jalma teh halalan eta teh halal. Dua kudu halal dah. Daharanana anu dipakena tempat salatna gitu. Wajeng disyaratkeun naon ayah duro yen hadir naon qalbuhu hatena itu si jalma fi hadina itu salat kudu husu meureun kitu ya. Falaisa atuh teu aya lahu eta tetep pikeun itu si jalma min sholatihi tina salatna itu si jalma naon ilama angin ngungkul perkara aqala anu mikir-mikir itu si jalma min hatina itu salat. Wala yu'jiba jeung yen ulah ujub itu si jalma biha ku sabab itu salat. Paslun ari eta hiji pasal arkanus salat ari pirang-pirang rukunna salat sab'ata asyara eta aya 17. Al awal wari anu nomor kahijina an niyatu eta niat bil qalbi ku hate
lil pilih pikeun migawe wa yu'ayyinu jeung nangtukeun si jalma atas sababi kana salat anu ngabogaan sabab wal waqti jeung kana salat anu ngabogaan waktu. Wa yanwi jeung niatan si jalma fardiyata kana fardu pil fardi dina salat fardu. Wa yaqulu jeung ngucap si jalma bihaitsu yasma'u ku sakira-kira ngadenge naon nafsuhu dirina itu si jalma. Kakuli ruknin bari teu beda sapertikeun saban-saban rukun qaulin anu bangsa ucapan. Ngucap Allahu Akbar kana lafaz Allahu Akbar. Wa jeung ari itu Allahu Akbar teh sani arkaniha eta anu kadua tina pirang-pirang rukunna salat. Asal itu ari anu nomor katiluna al-qiyamu eta teh nangtung fil fardi dina salat fardu lil qadri pikeun jalma anu kawasa. Ar-rabi ari anu nomor kaopatna qiraatul Fatihah eta teh maca Fatihah bil basmalati sartana bismillah. Wa tasydidati jeung sartana pirang-pirang tasydid. Wa muwalatiha jeung sartana tuluy-tuluyna itu Fatihah. Wa tartibiha jeung sarta katartibanana itu Fatihah. Wa ikhrajil hurufi jeung sarta ngaluarkeunana pirang-pirang huruf min makharijiha tina pirang-pirang makharijul huruf. Wa adamil lahni jeung sartana henteu ayana cacadelan al mukhili anu nyacad itulah nun bil makna kana makna. Wa yarumu sareng haram naon Allah nu cacadelan alladzi anu lam yukhilla anu henteu nyacad ieu ladzi wala yubtilu sareng henteu ngabatalkeun ieu lahnu alladzi lam yukhil kitu. Al khamisu ari anu nomor kalimana aruku eta ruku bi ayyan hania ari gambaran tetep kurekaan yen dongko itu si jalma bi haitsu tunalu kusakira-kira dirawatan bisa dirawatan gitu naon rohatahu dua dampal atau bihai sutanalu meureun gitu kusakira-kira ngarawatan naon rohatahu dua dampal leungeunna itu si jalma rukbataihi kana dua tuurna itu si jalma. Asadi suari anu nomor kagenepna atumanina tu eta teh tumanina fihi dina itu ruku biqadri subhanallahi ku saukuran maca subhanallah. Asabi wari anu nomor katujuhna al intidalu eta teh intidal bi ayyan tasiba kureka ari gambaranana teh bi ayyan tasiba tetep kureka aneun panceg si jalma qaiman barianan anu nangtung. Atsaminu ari anu nomor kadalapan atumanina tu eta teh tumanina fihi dina itu intidal. Atasi ari anu nomor kasalapan sujud eta sujud marrotaini kalawan dua balikan dua kali gitu. Bi ayat doa di gambaran tetap kurekane neundeun si jalma jabahatahu kana tarangna itu si jalma ala musallahu kana tempat salatna itu si jalma maksyufatan barianan anu dibukakeun mutasaqilan barianan anu ngaberatkeun biha kana itu jabhah wa munkisan jeung barianan anu jungkir wa yadha'a jeung yen neundeun itu si jalma syai'an kana hiji perkara min rukbataihi tina dua tuurna itu si jalma wa min butuni kafaihi jeung tina beteung dampal tampahna itu si jalma wa min butuni asabi rijlaihi jeung tina beteung pirang-pirang ramo sukuna itu si jalma. Al asyiru ari anu nomor ka-10na atumanina tu eta teh tumanina fihi dina itu sujud. Al hadi asyaru ari anu nomor ka-11 na al julusu eta teh diuk baina sajdataini di antarana dua sujudan. Al tsani asyaru ari anu nomor ka-12 na atumanina tu eta teh tumanina fihi dina itu julus baina sajdatain. Al tsalitsa asyaru ari anu nomor ka-13 na al julusu eta teh diuk litasyahudi pikeun tasyahud al akhiri anu akhir wa majeng pikeun perkara ba'dahu dina sabadana itu tasyahud akhir. Ar-rabi'a asyara ari anu nomor ka-14 na tasyahudul akhir atasyahud eta tasyahud al akhiru anu akhir. Wa yaqulu atu ngucap bae itu si jalma at-tahiyyatul mubarakatu kana lapad at-tahiyyatul mubarakatu. At-tahiyyatu ari kahormatan al mubarakatu anu dibarakahkeun as-shalawatu ari pirang-pirang rahmat at-thayyibatu anu aralus lillahi eta tetep kagungan Allah. Assalamualaikum salamatan alaika eta tetep muga ka anjeun ayuhan nabi hai kanjeng Nabi Muhammad wa rahmatullahi jeung ari rahmatna Allah wa barakatuhu jeung ari kaberkahan Allah. Assalamualaikum salamatan alaina eta tetep muga ka abdi sadaya wa ala ibadillahi jeung ka pirang-pirang hambana Allah as-salihin anu saroleh
Asyhadu nyaksi abdi an kana yang saestuna kalakuan jeung tingkah la ilaha eta ta aya pangeran anu wajib diibadahan illallahu angin Gusti Allah wa asyhadu sareng nyaksi abdi anna Muhammadan kana yang saestuna Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Gusti Allah. Al khamisa asyara ari anu nomor ka-15 na as-salatu eta teh maca shalawat ala nabi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qaluha jeung ari pangsaeutik-saeutikna itu maca shalawat Allahumma sholli ala Muhammad eta lapad Allahumma sholli ala Muhammad. As-sadisa asyara ari anu nomor ka-16 na assalamu eta maca salam wa qaluhu jeung ari pangsaeutik-saeutikna maca salam. Assalamualaikum eta ucapan assalamualaikum. As-sabi'a asyara ari anu nomor ka-17 na at-tartibu eta teh tartib. Fa in ta'amada atuh lamun mangahaja itu si jalma tarkahu kana ninggalkeunana itu tartib ari gambaranana kaan sajadah tetep kurekaan yen sujud itu si jalma qabla ruku'ihi dina samemeh rukuna itu si jalma batalat tabatal itu salat. Wa insaha jeung lamun mah poho itu si jalma kuninggalkeunana tartib teh kusabab poho gitu. Pal ya'ud tah kudu balik deui itu si jalma ilaihi kana itu rukun anu ditinggalkeun gitu. Illa ayyakuna angin yen bukti itu si jalma anu poho teh gitu. Fi mislihi eta tetep aya dina pantarna itu rukun gitu. Ba'dahu atawa dina sabadana itu mislun gitu. Patatimu atuh nyampurnakeun bae patatimu atuh sampurna bihi ku sabab itu mislun al maf'ul teh ku sabab itu pantarna anu dipigawe gitu. Patatimu atau sampurna bihi ku sabab itu mislun al maf'ul gitu. Ku pantarna anu dipigawe teh naon rakaatuhu rakaatna itu si jalma anu poho gitu. Walago jeung nganggur naon ma perkara saha anu poho itu si jalma anu poho bihi kusabab itu mapa'alahu gitu kusabab